China. A. Kumaha atuh orang teh kahirupan teh. Tadi aya rentenir ka dieu nagih. Abi manis ieu mani galak rentenirna teh. Jebat cenah ngancam. Erek nyita imah. Kumaha atuh A? Ada kudu kumaha atuh nyida. Rinta berusaha nih lagi lah sepupu. Ngajeun ngojek online zaman kewari mah dah. Penumpang di sarepi sepupu linteuh aja. Bayaran hutang sepupu. Kudu kumaha kehirupan. Baringung kayaknya gue itu duh. Abi mah kumaha wae carana. Nu penting mah hayang kataur hutang. Abi teh kuat era nu nagih rabul jol-jol ka imah. Kumaha atuh Atuh piraku aku dinyegik mah. teu peduli pokona mah nu penting mah kataur hutang. Kumaha wae carana. Abi mah geus teu kuat nahana era ku batur sangkan hutang urang punah sakakabehna. Ya atau ari sepuh gitu mah. Isukan arek ka gunung. Arek ngajaran nempungan kuncen. Tuh, itu target orang terus mulai datang tuh. Mana? Siap, Bos. Itu tuh target orang terus saya. Kumaha urusan cicilan terus 3 bulan ya. Can aya masukan. Murah bos itu. Yang tunggu bos nih. Lah, jabal motor dah. Ya tuh bos ulawak bos duh. Ieu bos sing karunya tuh bos duh. Ieu motor kur jijieuna ieu. Coba penting ngojek gitu bos duh. Sing karunya bos. Lah, geus loba omong. Astagfirullahaladzim. Aya naonnya. Mudah-mudahan ulah aya naon. Kasih A.
kali ruwet tidur 20 tahun dari si Maing si Mamau mana lagi Sesuai nama, lang picen ke jurang. Siap, siap, siap. atau pira aku dinyegik mah Tepeduli pokokna mah nu penting mah kataur hutang kumaha wae acarana. Abi mah geus teu kuat nahana era ku batur sangkan hutang urang punah sakakabehna. Ampura nih itu bisa ngawujudkeun ka ayang bisa wae anu sing nyeri ka aing ku aing rasakeun ku aing dipasmi. Aya naon si laing datang ke abah teh aya pamaksudan naon nu dituju ka dieu jauh-jauh aya nu dipikah hayang siga nanya ku abah erek ditulungan ngan ka hade pepejeut ulah nyalahkeun ka abah ulah hanyakal ulah kaduhung engkena sok dibantu ku abah ditulungan ku abah moal abah abdi moal hanyakal moal kaduhung ieu geus buleud patekadan abdi tah lamun geus puguh kitu panekadan geus buleud geus yakin moal hanyakal moal kaduhung moal nyalahkeun abah yak ku abah rek dijajabkeun isuk dijajabkeun ku abah ka guha dianteur tangke si laing di ditu bakal papanggihan gitu anu mangrupa naon bae mangrupana kayak ku anjeun sang hareupan lamun ku anjeun nepi ka beunang eta milik si laing gitu sok ku abah dianteur isuk ka guha. Itu tempat si laing jam 4 itu ki nya yap dijajabkeun ku kuring ayeuna yap tah ieu ku si laing dahar heula ieu sarapanana ieu sok ameh aya kakuatan jang si laing ke jang kahareupna ieu mangga ki mun perlu mah beakeun we sok sing beak anu gede tenaga
yang si lain